Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Patepang deui sareng Bugina dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Nah, dina dangat ayeuna urang diajar ngeunaan ngaregepkeun sajak. Tujuan pangajaran dina dangat ayeuna nyaeta anu kahiji ngaregepkeun sajak, anu kadua ngajawab pananya ngeunaan eusi sajak. Kitu mangga urang kawitan wae. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ebrehan tina sikap jeung ekspresi pangarang. Sajak mangrupa ebrehan pikiran jeung perasaan tina hasil ngimpleng atanapi refleksi pangarang anu ngagunakeun basa anu munel tur pepel. Sajak salah sahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu pasti kauger ku patokan wangunana. Nah, janten sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra anu mangrupa ebrehan atanapi ungkapan tina sikap jeung ekspresi pangarang. Nah, upami dina bahasa Indonesia nama disebat puisi, sedangkan di bahasa Sunda nama disebatna sajak. Nah, sajak oge nyaeta salah sahiji wanda puisi atanapi bangun puisi anu wangun ugeranna teu pasti kauger ku patokanana. Janten dina sajak mah bebas teu aya patokanana, tiasa sabaraha baris teu dipatok. Nu salajengna nyaeta unsur-unsur jero sajak. Anu kahiji nyaeta tema. Tema nyaeta pokok pangarang dina eta sajak. Tema teh tiasa disebat oge sebagai ide pikiran pangarang. Anu kadua nyaeta nada. Nada nyaeta sikep pangarang kana eta karyana. Anu katilu nyaeta rasa. Rasa nyaeta sikep urang nu maca karya. Kumaha rasa urang saatos maca karya hiji pangarang, naha resep atanapi kumaha. Anu kaopat nyaeta amanat. Amanat nyaeta maksud nu dak ditepikeun ku pangarang. Sareng nu terakhir nyaeta makna. Makna konotasi jeung denotasi nu aya dina sajak. Makna konotasi nyaeta harti sabenerna, sedengkeun makna denotasi nyaeta makna nu teu sabenerna. Nah, nu salajengna nyaeta aya hal anu kudu diperhatikeun dina urang maca sajak. Anu kahiji nyaeta lenyepan. Nah, janten saacan urang maca sajak, urang kedah teu leuman heula eusi sajakna, nadana, rasa jeung sojabana. Anu kadua nyaeta wirahma. Wirahma teh nyaeta anca gancangna atanapi lambat launnya dina maca sajak. Anu katilu nyaeta aya vokal. Vokal teh nyaeta patalina sora, lafal, bentes henteuna atanapi jelas tidaknya dina mengucapkeun kecap. Sareng nu terakhir nyaeta aya nada jeung rasa. Nyaeta patalina jeung sikep urang kana karyana dina maca sajak. Nah, di dieu aya salah sahiji contoh sajak anu judulna nyaeta Di Kebon Binatang. Nah, di dieu ibu bade nyobi macakeun sajak anu judulna Di Kebon Binatang. Di kebon binatang, kungsi abdi ka kebon binatang. Loba sato ciptaan Allah, ninggal anu ieu beda rupa, ninggal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunya, tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusa. Muga
diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung keimanan. Nah, eta contoh sajak tentang di kebun binatang. Mangga engke ku hidup cobi praktekkeun di bumi nya. Nah, kanggo salajengna nyaeta aya tugas. Tugasna nyaeta anu kahiji mangga ku hidup jawab pananya anu aya dina kaca 4. Nah, saatos dijawab pertanyaanana, teras dijawabana diserat di buku. Saatos rengse ngajawab pananyana, jawabana teras dipotokeun. Saatos dipotokeun, jawabana dikintun ka WA guru seni budaya dan prakarya ka masing-masing kelas. Nah, kanggo pelajaran seni budaya dinten ayeuna dicukupkeun sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.